Dina wengi nisfu Sya'ban, wengi pinu kamulyaan, seueur pisan kaberkahan, tur seueur kautamaan. Allah bakal ngahampura jalma nu ngarasa era, sabab hirup lalawora ka Gusti menta hampura. Anging nu musyrik hatena, tur pasea oge gawena, ngamusuhan ka babaturna, teu dihampura dosana. Ku kitu sing alalakur, silih hampura jeung dulur, mungpung hirup can dikubur, bisi disiksa palaur. Sadaya amal manusia diangkat kuno kawasa, amal bakal dipariksa, pahala sareng dosana.